anu matak tengenah kana hate can bisa mulang tarima ka kolot deuleu. Oh kitu. Nah, naon atuh Akang jeung mulang tarima? Nu aya masanajan geus sagede kieu aing teh ngaripuhkeun keneh we ka kolot. Ngarungsingkeun we dengan Kang. Eta jeung eta ka kolot teh. Teu damang eta pun bapa teh. Teu damang naon ari Akang? Kai kawitna mah hareng. Kawitna. Dokter ieu cenah gejala tipes. Oh. Meni penyawat meni rupi-rupi. Dokter di kampung saware Kang Darmati. Ubar kampung geus teu mararati. Geus teu mampu atuh. Malah ayeuna mah naon Kang? Parantos teu lebet cai-cai acan eta pun bapanya. Ayeuna teh sedih deh kece euy duh. Nah atuh aya sepuh teh damang Akang bade ka mana eta teh? Dina waktos tiasa sasauran keneh pun bapa cenah jang bisi parengkeun dewek paeh. Oh gitu. Jadi pati-pati dewek rupak caringin di buruan oge dewek teh cenah hayang dilayad heula we ku dunungan. Oh, janten Akang teh bade ka puseur dayeu. Oh, saha we di antarana anu 5 dunungan? Ih, sakedahna ari di wartosan maka. Oh. Di wartosan mah sakedahna, ulah dilepat. Oh, kitu ulah dinaha-naha engke di mana bapa dewek ngantunkeun. Oh, atuh hampura kan. Udah isong maot mah eta mah papas teh. Papas teh Akang teh urang. Usia anjeunna sanajan urang geus ararapa yen urang teh hirup teh bakal maot. Nya kitu ari Akang. Takdir mubrom. Nya eta mah sararea ge bakal. Teu bisa diponah deui. Laras atuh boboran teh ngagugulung nu teu damang merekangnya. Nah, da sabulan puasa teh ngagugulung nu teu damang dek teh. Nya teu tiasa silaturahim atuh. Lebaran teh ya. Oh. Atuh lebaran ka diopna mah. Bener mah Keun bae da aya pijah. Da ku pijah we urang makan. Nya da eta mah pijah so teh lamun teu kuat. Apa dia mah ngagugulung nu teu damang atuh. Batur mah ngagugulung opor ieu mah nu teu damang nya kan. Oh, dek teh poho dek rek ngahuapan bapana alimun huapkeun ka dewek. Asup kan teh bulan puasa. Didinya mimiti batal teh Kang inget-inget geus beak. Ai inget-inget dewek keur puasa teh geus beak. Oh, geus beak sapiring teh Kang. Oh. Akeun bae atuh Akang. Hitung-hitung padahal mah pangkuat-kuat na aing puasa. Percaya ka Akang mah kana puasa mah. Oh. Jeung tibatan kudu batal puasa dahar oge dibelaan susulumputan aing. Oh. Ulah nepi ka ciri ku tetangga teh. Ya. Kang. Aya Ibu Wakil Bupati ka dieu nya. Sumun bade nyalon deui ayeuna teh. Ibu Hajah Ija Priyanti AMD. Calon bupati eta bulan. Eta teh wakil bupati ayeuna nyalonkeun bupati. Bade nyalonkeun bupati Barebas. Doakeun cing jadi Urang pada ngarojong we Kang. Oh. Kara jalan beres. Pinter ongko geulis ongko. Cerdas ongko. Anom kene ongko. Kandenna. Aya sisi nirana cek ayum. Kumaha cenah? Naon Yum? Masyar naon? Masyar selebet sareng baju. Masyar gurame tumpak roda. Lamun Brebes hayang maju. Rame-rame dukung Bu Ida. Hidup. Alah, orang interaktif itu di dieu nya. Nya sang Akang we taros atuh ku Akang. Tapi kewe lanan paneuri teh mah. Kewe ulah. Ya. Oh. Abeh teh gering sararea. Da mikiran bapak dewek mah jadi gering sararea ece. Ulah nepi ka gering sararea ya Kang. Ya dewek rek anu hajat heula sagedeung. Saha? Kang Ono. Kang Ono nah hajat Kang Ono teh kitu. Heeh, Kang Ono arat Ono eta ti Kalimantan teh budak teh. Oh Kang Ono Rastono. Sareng Ibu Neni urang dieu. Ngan ngecek ngeburu melak tandurna teh di Kalimantan. Kalimantan. Jawer wae Kang tepung jeung urang teh heula. Iya, kapungkur waktu ngawayang di Bau Tim di dieu. Di Rakana. Bau Tim ada parantos putuan aya mah. Wah tos, eta teh Rakana. Malahan pakaulan Bau Tim teh cenah lamun boga incu cenah. Dek mere bawang ka Pak Asep. Oh beres.
Aduh ampun. Heres. Bawang berem jeung naugasin. Alah. Kadieu kitu kasih dawalah urang hiburan heula nya budak murang kali sunatanna atuh jadi panghibur-keun. Ya kaulan atuh ku Akang. Adikong di sawer. Oh, Ya, urukan. Desa Cibendung itu nya. Desa Cibendung Akang. Banyarharjo, Brebes. Robos. Ke Jawa Tengah Kang. Jawa Tengah itu. Jawa Tengah urukan ge. Oh, Pak Ono Rastono. Rastono kali Ibu Neni. Ibu Neni. Si makna jag-jag deui ayeuna teh. Jak tadi nyawer goong. Oh. Dina raraga hitanan putu si mak. Putrana Kang Ono teh. Kang Ono laras. Chef Julian, Elpano. Tenan. Urukan teh. Parantos rengse. Parantos. Tos. Nyaeta dihibur ayeuna sanes mengukur ngahibur murang kali sepitan. Oh saneh. Tapi ngahibur warga masyarakat sabudureunana. Sabudureunana kahibur. Kahijina, kaduana Kumakan. Wireh pautim kawan putu. Urang sakalian keun nya. Urang kitu Oh. urang eta syukuran kan. Malihan kagunturan madu kaurugan menyan putih dina wengi ieu. Sumohon. Kasumpingan ibu calon bupati Urang Kabupaten Bareng. anu tadina wakil bupati teh mudah-mudahan sing jadi bupatina. Amin. Amin. Ayeuna sumping ka dieu keur sarumpaheun. Oh katenan Akang. Nya nyanak baterai kitu ai ibu bupati. Nah kanggo naon baterai atuh. Eta jalan legok kitu katingalieun. Alah. Katawis insyaallah. Ah. Insyaallah terus danten bupati make diberesan. Oh, heulakeun kitu ka dieu ah. Sarana teh sarana prasarana. Iya. Bawang teh dieu. Jadi di jalan teh ulah loba singa. Naon singa teh? Pokoke jokos di leuweung we ke singa. Nya teh apa singa sia? Oh singa teh naon sok di leuweung singa mah. Singa dagor. Singa gejlig. Singa galeong. Pang-pang nama singa gebrus. Oh. Oh. Alah. Singa gupuk. Sok ah, ngehibur heula ah. Sok aja. Da dewek ke keuring nya teh. Ieu batuk jeung flu. Oh ketawis Akang. Cuaca rek pindah mun ieu teh. Setiap hari guys lebaran teh sing salah. Sing longkrong aya nu menta we aya. Oh. Mari ngarewos ge. Abdi mah teh kabagean cenah bate. Hayam. Hayam kumaha? Hayam teh puasa. Jileung-leum. Jileung-leuman nog teh lok ke awakna panas tina akibat panas nog bisa megar, bisa manfaat. Tapi karuai geuningan. Ta ari ayeuna jelema puasa hasilna naon? Lebaran geuning hayang boga baju weuceuh. Anu kadeuleu teh kan? Hah? Lebaran geuning. Deuk kasamper lah lakun tatakuna mah. Nu katiri teh eta. Heeh, ai garan-garan takwa teh apik. Apik dina sagala rupana, dina ngomong, dina barang dahar, dina lempang, dina sagala rupana. Hari umat Islam mah apik. Apik. Bener. Oh. Jadi jelema apik teh eta. Ya. Oh kan bener. Tah, dina lebah dieu apikna dina agama teh kitu, ieu sangu memeh dihuapkeun teh pikir heula. Pikir kumari Akang. Si banyo heula. Nah ieu sangu teh ladang usahana teh ladang ngarugikeun batur. Radang haram. Lamun pejabat nah ieu teh rezeki nu dihakan teh ladang korupsi lain. Oh bener. Lamun ladang korupsi montong dihakan tapi cilakaeun teh. Sok jadi mamala kan itu. Melag kan ti koro, heuh. Oh bener, bener. Tak kitu kahayang teh ngalalarti kana agamanya nya. Nah haram nah halalnya kan. Ieu mah ai ilmu pinter tapi teu ngalalarti nepi ka ayeuna. Loba duit negara, duit rakyat dihakanan. Nah, Oh. kata sieun malah gitu kan. Jadi bangsat. Heeh. Eta Geus nyerep ka handap bangsa teh. nyarap kumari Akang kan. Eta we raskin da kan wawuh dibikeunna teh. Oh. Kanu hakna mah lapur. Kan udah Nu mawi ieu ka Ibu Ida.
sing uninga kitu beda deui pilkada jeung pilkab. Ai pilkada kumaha? Ai pilkab mah di mana poho sok jadi. Jadi ai pilkada. Ai pilkada mah di mana geus jadi poho. Eta beda teh eta. Ulah poho. Ade. Alah. Bedanya datang selebritis. Keprokan. Alah. Jang. Ono ieu dung segala digantungkeun. Berokan teh Kang. Tapi kan teh nu kalangkung tah. Teh botol, tahu. Artos Ijon. Bawang. Beas. Aya artos digantungkeun tuh. Artos. 50-an. Bawang Kang. Bawang. Wah. Padahal teu perjanjian jeung nu kieu. Teu, eta mah tina kanyaan. Tina kanyaah nepi ka kitu. Nya. Tina kanyaan. Anu matak budaya mah meunang di kurangan di leuwihan oge budaya. Budaya adat. Ciri khas. Papaes sama kias. Pamantes menang seni model di leuwihan di kurangan budaya mah nya. Oh nya. Lamun agama teu meunang kudu pas. Oh teu meunang kitu. Seperti kumari agama. Ai seni menang leuwih menang kurang teh model syarikaya kemang laja geranya ibu bupati. Bukan di leuwihan teh ibu bupati. Lamun agama ulah kumaha. Lamun Allahu Akbar geranya pacamat ulah. Bisa bubar makmum teh tah. Asana ringna kali kira gitu. Ya. Coba keur salat. Assalamualaikum geureunya PRT. Ulah kudu keke. Matak agama mah kudu pas. Ulah di leuwihan, ulah di kurangan. Nya. Benar agama. Gitu. Benar. Ai budaya mah meunang di leuwihan di kurangan budaya dek meuleuh menyan dek kitu dek ieu oge. Pek wae budaya. Menyan mah ulah dihakan unggul. Bisi beureuh. Ai dibeuleuh mah pek wae da seungit. Seungit. Cara adaptasi teh mah nya. Benar. Sabab ai irung mah resepna kana seungitan coba ngamu hitut ka sok. Dari pengpet. Jo dipangkak ke liang teh. Heeh. Ai kudu seungit mah henteu. Kitu dah. Ai seungitan teh seneng gaib. Eta teh Heupan ameu teh gaib nu aya dina irung teh. oh nya seperti gaib. Tuh. Ulah nuduh kanu jauh teh sahabat rasa teh eta. Para gaib teh nya. Rasa teh dina hate ayana. Rasa nyaahan, rasa deudeuhan, rasa nu nangtukeun. Ai sahabatna teh opat. Naon bae teh? Panon, irung, ceuli, sungut. Sahabat nu teh. Model sahabat Kangjeng Nabi Muhammad, Pan Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar. Beda-beda teh pahamna teh. Beda kumari akang. Tapi ceuk Rasul nya bener kabeh oge. Teu pasea kan. Model dina wujud urang, panon, ceuli, irung, sungut, beda-beda pahamna. Ai panon tapi ceuk rasa bener kabeh oge. Model sirina nangka asak, kumaha ceuk panon? Ceuk panon sirina asak mah koneng. Heeh, bener. Ceuk irung mah lain koneng seungit. Ai ceuk ceuli. Ya, Ai ceuk ceuli. ceuk ceuli mah asak mah gageblug gedenge. Ai ceuk sungut amis asak mah. Beda paham. Ceuk tetangga menta euy gitu teh. Cek pabaturanna akehan ah. Heeh. Bener. Ayolah. Bener. Ceuk rasa teh bener kabeh oge. Yen enak. Gumulung yang jadi hiji ditunggalkeun. Sugan ambekeun panon kana irung dume ceuk irung seungit ceuk panon koneng jer. Panon nyerang kana irung bawa pasukan Cileuh. Ditahan ku irung bawa pasukan Korong. Da pada bukan tentara. Parasea. Nah, ai jelema beda paham parasea goblok da teh.
nya bener Kang beri terlepan ya Kang kepira nu kunut jeung nu henteu jadi parasea hor nanaonan eta sarua aja nemongkeun kalemahan lu make usoli jeung teu jadi ribut pek pikir ku si lain ulah ribut teu naon eta mah da kebiasaan jeung adatnya tak kitu euy sing saluyu jadi tadi oge ceuk dewek ai sifat tong disifatan deui anatu layu natu aduh eta teh jadi sifat tong disifatan deui artina teh ieu nu bersih teh ulah disifatan ku ngewaan geurehan teu kaopan teu payaan bersih we hate mah bersihkeun qad aflaha man tajakaha ha di dinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema nu geus ngabersihkeun hatena benar saha we jelema mah Persis, dek NU, dek Muhammadiyah, dek Golkar, dek PDI, dek naon deui kaca teh? Hanura, Demokrat, asa bersih hatena bagja. Bener beran pasea. Si ngamuarakeun dina hiji tujuan nyaeta keur kepentingan negara jeung bangsa. Puseurekeun. Ayeuna aya deui Nasdem. Hah? Nasional Demokrat. Nasdem ayeuna PS Nasgor. Nasi goreng dong. Alah, ampun. Apa kuare karena naon-naon gini kan? Tuh. Ya. Baik. Tuh ulah parasiat itu gitu. Ceuk kurang kaler teh mah ceuk kurang Inggris. It's not the gun but the man behind the gun. Naon hartosna teh? Lain bedilna nu kudu canggih teh jelemana. Oh, eta teh. Ya. No, it's not the song, but the singer behind the song. Naon cek akan? Lain nyanyi na wungkul, kudu alus teh, tah penyanyi na. Ayeuna mah nyanyi na alus, kata-kata na alus, penyanyi na narkoba. Narkoba benar. Cilaka ban. Eta teluyun teh. It's not wayang, but the dalang behind the wayang. Naon teh behind wayang? Itu. Jadi lain wayang na wungkul, kudu alus teh dalangna asep cing balen sia kalakuannya. Ulah ka batur ngomongkeun hade ai sia goreng kalakuan. Da ieu we nu dibenok nu seubeut teh. Aing mah ripuh we digencetna kotak. Tenang akang teh ku eta. Jalan da rusak diantep. Ngaji kayaknya aing teh jauh-jauh. Jauh-jauh atuh. Tuyuhan mobil butuh. Alah. Moal. Sia teh kopi we cicing. Inu mah ku silaing kanya. Anu usaha. Alah. Pamicarekan. Eta tukang kopi molotot teh ka aing. Heuh. Sarua we jeung sia aing keur usaha jeung. Pek eucing payu euy. Tingali sia tukang kopi, tinggal aya calon bupati dulu. Doakeun ku maneh. Doakeun sing jadeu sing jeneng. Gitu aja. Ya. Ya benar Kang. Alah. Mana? Calon bupati teh naik itu ke panggung ah. Oh, Ibu. Silakan Ibu naik ke panggung kita interaktif dulu. Nah, gitu. Alah. Aya Bedanya hidup munangeun. Da beda bukan seru simpati lagi atuh. Dukung kurangan. Ya. Atuh piring, aing garan-garan menak datang mah. Hei para kulu balang. Sang ratu tiba. Alah.
fasilitator tingkat kabupaten anu bakal nyalurkeun waragad-waragad kangge kepentingan pangwangunan boh infrastruktur boh anu sanesna anu aya patula patelina kangge kepentingan nagara jeung bangsa. Iya, tingkatkeun kesehatan, ekonomi, pendidikan, jeung sarana-sarana jalan. Jalan padatnya kudu nonton. Oh lu suruh nonton ayam model 15 mana? Iya yakin ya anu nonton bakal milih iya juga nanya. Ah semua atuh. Sering ke daerah. Oh, kanu nonton oge gitu kebejaan. Rajeun daek milih diberi duit 50.000. Ayeuna urang narima duit 50.000 2 poe ge beak tapi sangsara 5 tahun. Bos Dewi Srina ge seueurnya. Hampir 700-an tuh. Ai pamimpin beunghar mah sugane kaituna. Moal ngaruksak ka urang heuh. Saya mah da geus aya Tepuk tangan untuk Ibu Iza. Calon pemimpin Brebes. Bupati Brebes. Mudah-mudahan siapa menurut giliran siapa rejati nekanan. Amin. Alah. Ya pasihan mik Saya kan. Campernik gitunya. Bagja ya carogena tuh. Ayo cina kapayun kali kapayun. Alah tah wilujeng tepang ibu. Salam sareng ibu sareng ibu ah. Aduh meuni seungit. Iya. Terima kasih atas kedatangan ibu ke sini calon Bupati Brebes. Ibu Ida betul. Bisa bertemu sama Mang Cepot sekarang dari Jawa Barat. Terima kasih Ibu, katanya Ibu Wakil Bupati sekarang nyalonkannya jadi bupatinya. Insya Allah. Iya, apa saja visi misi Ibu kalau jadi bupati? Pak Cepot. Bulan, apa Bu? Visi saya ke depan ingin bisa membangun Brebes agar Brebes tambah maju. Aduh. Tambah sejahtera. Produktif, mandiri dan juga berkeadilan. Hidup Ibu Bupati hidup. Bagaimana tentang pendidikan? Perlu ditingkatkan karena dengan pendidikan masyarakat Brebes ke depan tambah cerdas sehingga nanti ke depan bisa mewujudkan Brebes menjadi mandiri. Tentang kesehatan bagaimana? Nah, kesehatan. Apa perlu di tiap-tiap kecamatan ada puskesmas? Oh iya, harus. Karena kesehatan ini adalah modal untuk kita bisa bekerja. Kalau rakyatnya sehat, insya Allah Brebes tambah makmur. Tambah makmur, amin. Apakah hati Ibu waktu Ibu melewat ke sini lihat jalan yang begitu hancurnya? Panjang jalan saya masuk ke Kecamatan Banjarhari
Banjarharjo khususnya desa Cibendung. Benar ini membuat keprihatinan saya. Ke depan saya ingin bisa memperbaiki jalan-jalan. Khususnya Kecamatan Banjarharjo. Catat ke masyarakat, catat. Makanya masyarakat pilih ini Ibu. Amin. Aduh. Beres Pak Ono. Beres. Kalau jalannya halus, insya Allah roda perekonomian kita bekerja juga lebih mudah, lebih cepat. Alhamdulillah. Apakah tentang pendidikan Bu dari SD sampai SMP ada gratis Bu? Ya, kalau SD sampai SMP gratis. Namun melanjutkan SMA sementara masih belum bisa. Masih belum. Bertahap ya Bu ya? Ya, bertahap. Ini Bu, saya prihatin melihat kalau musim kemarau nih air kagak ada ke sini, gimana nih caranya? Air, mending lu Bapak main tai. Iya, tentu ke depan ini terutama menyangkut pengairan, irigasi di mana Waduk Malahayu ini kalau musim kemarau ada, artinya airnya kan semakin habis. Oh, surut ya Bu? Iya, perlu ini nanti diperbaiki untuk irigasinya. Ya, khususnya bendungan Malahayu biar bisa mengairi seluruh sawah-sawah dan juga bisa nanti ke depan diperbaiki karena memang begitulah masyarakat. Amin. Janji Ibu, makanya kerjasama di sini diperlukan. Makanya kalau Malahayu surut airnya, semua kencing di situ. luar biasa ini Pak Cepot. Ampun, maaf Bu. Iya. Karena air kencing sama air ya Bu ya. Iya. Aduh. Semoga Ibu sejahtera dan mudah-mudahan Ibu jadi Bupati Brebes. Terima kasih janji-janji Ibu, mudah-mudahan dan masyarakat akan mendukung Ibu. Ya. Dan Mang Cepot juga banyak keluarga di sini di Brebes, di Salem Bu. Nanti di Harewosan sama Mang Cepot. Ibu tahu di Harewosan? Belum. Dibisikin. Oh iya betul. Ya tadi. Supaya jangan Ya Pak Cepot, saya secara pribadi dengan hati yang sangat tulus dan ikhlas saya mengharap dan memohon kepada warga khususnya sekitarnya, khususnya Kecamatan Banjarharjo dan juga sekitarnya yaitu Kabupaten Brebes, doa restu dan dukungannya untuk ke depan. Insya Allah saya ingin bisa lebih mengabdikan dan meningkatkan pengabdian saya untuk bersama masyarakat Brebes berjuang dan memajukan dan kepukangan untuk Ibu Bupati. Ya, rupanya Ibu sekian aja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Ibu dikabul. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Mang Cepot juga sama Ibu mengucapkan minal aidin wal faidin. Barusan kita kan rombongan Giri Harja Tilu. Saya juga mengucapkan selamat Lebaran Idul Fitri 1433 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama Ibu. Jangan lupa dan jangan ragu dan jangan bimbang. Mantep, yakin wadon baik insyaallah. Amin. Ya. Hidup. Terima kasih Bu, terima kasih Ibu. Hidup Ibu Wadon. Halo, panjang umurnya, panjang jabatannya. Amin. Oh, Ibu, terima kasih Ibu. Duh, ngerepotkeun pisan Bu. Alah. Lu, waduh. Alah. Mangga Bu. Aduh. Mangga wilujeng pono. Aduh. Alah. Alhamdulillah ya. Itu tadi Ibu Bupatinya mudah-mudahan singgul lah. Amin. Sukses. Atuh timang Cepot oge doa ya kamurang kali nu disepitan. Laras. Mudah-mudahan
cing jadi jalmi anu soleh amin gampang dipangalakeun rezekina amin cing pinter sakolana amin sing jadi pejabat cing jadi taat ya ka ibu ramana ka Allah ka Rasul nya engke dipasihan tiwu alah atuh paonona tilas karugelanana moga-moga cing kagentos anu mulipat ganda digampangkeun deui usahana banyak lagi proyeknya amin amin ya Allah ya amin alamin tak kitu jang nuhun kasadayana ieu puting ieu urang bagjanya baca Ari tos ngadoa makan. hah hari geus ngadoa mah benerang teh aing geus ngadoa mah nu nongton nu ditongton sadayana we katatangi-tatangi nu kagungan maksad sing paranjang yuswa arageng milik amin nya amin benak sareng urang cikakak dukuh jeruk sareng sajabina wilujeng tepange kasadayana oh itu oge giningan Kang Buser ka dieu Kang Buser Kang Yuyun Yuyun ngahaja Bapak Uti mun teh sareng mana mana Patarbu Pak Kades si Benung murukan atuh cenah pamantan kungu oge nya apa Wirna Jaya Pak Wirna Jaya Pak Apin Wijaya di Cikaka ka dieu nya Pak Caryanto Ustad Kiai Haji Ayub Pak Ustad Ayub Ronyo alah iring restu ka Bapak Anto Rashid wilujeng tepang Pak Warno Pak Tohadi Pak Sutara Pak Kajam lain kejam kajam Pak Aris Pak Dasroni Pak Daryanto Pak Syawid nah Kang Didi ti salem dah ti salem Kang Didi ayanya ya Kang Didi Muhtarom Kang Dani si Amis aya aya wilujeng tepang dina wengi ieu sareng Akang alah nuhun hapunten ieu ti Akang saparakan saya dina wengi ieu rada kaganggu ti korok alah ya santos Akang rada ngirung noron kamari sabulan puasa alah puting ieu mimiti nya makaning topat puting teu balik di Kuningan aduh menguliwak ka Kuningan Cirebon lain nu ngeunah mah pamajikannya di imah hes we awewe mah kitu nampa we duit aing ripuhna mah ada eta mah alam kitu tapi kaboga imah boga mobil gas sawah teh ladang nabeuh kadang Akang teh kan padahal dewe geus paeh mah diusir tah diusir kumaha di aku wana ku pamajikan silahkan Bapak untuk pergi selamanya aduh nyeri nya kan dilarang aing HS di imah oge ada geus maot eta imah ladang nabeuh aing teh dipake HS kumaru nyeri hate je saliwat menyeri mending podaran wae teh ayeuna pamajikan alah ampun Pikir panjang teh nyeri hate pamajikan pae teh heureun pasti aing kawin deui tuh jadi we hiji-hiji teh bener abis teh nyeri hate eta mah hukum alam betul sekedar dipiwar. alah sekedar dipiwarang da wartos mah tos dugi aduh turung boro-boro geus maot alah ha boro-boro geus maot teu maot digiringan iya tah kitu heuh ieu mah da aya nyawa mah teh nyaho lin alah bisi teu tepang deui sareng urang dieu urang saling hapunten teh ayeuna keneh heuh mudah-mudahan anu aya patula patalina jeung hiji sawah muga dihapunten ti lahir nepi ka sagede kieu tapi sabi diorok hirup teh nya cing salamet nya ti dunya nepi ka Cirebon tidunya nepi ka akhirat diorok nepi ka segi bencana joko sakitu ke kana ai nyalukan sidawala mah kudu jeung lagu geus lagu eta mah kudu naon kudu karengkeun tadi orang hiburan aya yang urang kali sepitan ye
Putra Pak Ono. Putra Pak Ono, Pak Ono Sarastono. Pokoknya Kang Wani ya. Kang Wani sok pereane ku Kang Wani kita. Dari bawah spray. Pak Yuyu Yahudi. Naker ya. Muni hasil nasi puasa aja. Anas sing salolongko kita diampura. Teu bisa nyiptakeun pertama. Pertama udah bensin. Oh. Pertahankan amal secara maksimal setiap pertama. Bukan pertama mobil. Alah, ia mempertahankan persekot ya, wungkul sama. Alah, Pak Ono lain waragan saeutik kita kikiran deh. Udah mau menang 11.000. Jabat di Kalimantan ka dieu teh lain ong saeutik. Sakula warga. Berarti teh digampangkeun di ditu teh ngala rezekinya. Amin. Teh mere contoh teh ka barudak-barudak nu aya di dieu supaya malotekar, supaya mandiri, semangat, tidak mengenal lelah.
Sanajan aya di lembur batur geningan tuh sukses ai hade mah sukses mandiri bisa ngahibur ka urang dieu dalam ya saya Pak Ono mana maka dia engke mah ngahibur teh kemana itu di Kalimantan bae Kalimantan mana oh eta sasak anu di teh geuning sasak gantung teh sasak anu di Mahakam anu reka Dayak Samarina harita pan urang ngaliwat teh kayaknya badana pangan Dayak di jalan teh geuningan hurung jalan teh yo masih kajejak ngebul si orek batu bara teh oh eta teh heeh itu mah batu bara piduiteun loba kari nu palaliter saur ibu bupati teh mobil cenah SDM na dari sumber daya alamna mah geus komplit kari sumber daya manusia yang berkualitas anu handal anu diperyogikeun je nah kitu perlu jalma-jalma nu ngalalarti teh palalintar ngalalarti tak kitu euy ayeuna urang tiasa riung mungkulung di dieu nyaeta jadikeun peuting anu istimewa peuting anu super peuting anu super jelemana anu super teh dari peutingna mah kabeh ge istimewa sami ngajelemana nah dina peuting eta teh meunang ilmu henteu Lailatul Qadar teh lain cahaya anu turun ti langit tapi cahaya mencerong tanda-tanda keagungan Allah sabab naon ilmu nu nuduhkeunana ilmu ai ilmu loba cai salaut weh moal mahi dipake nuliskeun ilmu dipake bangsi tah kitu nya metak brai cahaya ilmu jadina ati betakeun ya bari urangna we rajin bijilkeun ku cara tafakur tadakur tasyakur ngalalikir teu nyaho nanyakeun kanu nyaho anu apa sabab cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan lamun teu kitu rametuk ulah gengsi ulah nanyakeun ilmu mah cing rumasa hirup teh sapanjang hirup teh diajar belajar tidak ada keterlambatan untuk belajar sanajan geus kolot ai bucu baca mah terus better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali itu deka suka aya di Jawa Tengah urang dieu urang Sunda wungkul urang Sunda kan nyarios lagi nya saya teh bukti sejarah sejarah kan nya baheula dina waktu hijrah ka Jogja nya loba anu ngecek ngebur melak tanur di dieu urang Sunda matak kahiji bae dituna pisan nya dia pitaloka teh pan digiringkeun teh ka dieu baheula teh perbatasan kitu mah teh bukti sejarah perang bubat cenah geuning nya entong make jeung mikiran ka tukangna ayeuna we yen di dieu teh geuning dulur urang wungkul paraja urang anu sabasa anu sasuku sanajan aya di Jawa Tengah da sadunya sarua keneh nya Indonesia batur di luar negeri Indonesia dulur urang keneh alah batur di luar negeri Bhinneka Tunggal Ika wah dibeungkeut ku eta tetali karuhun urang teh nya teu urang mana teu urang munang mikir teh munang dimusyawarahkeun pangna aya eta teh baheula jadi undang-undang konstitusi Bhinneka Tunggal Ika geuningan suku mana-mana ge salah ai Bhinneka Tunggal Ika geura teh nyaho ai oger tunggal nyaho Bhinneka teh bae iwap ai lagu Pancasila teh apa IWPY apa alah ampun eta nu dudublek ningali pengaruh kuatnya pengaruh kuat geus kieu we beureun da budaya begitu saling mengaruhan lin nya mengaruhan mode dewe kurang sunap sok aya jajawaan aya teu naon eta urang Jawa sarua urang Jawa ge geuning sok jaipongan entus dalang Jawa entus mure pamantep halusnya bisa
Anong Suroto dewek kejawaan Kendana itu budaya kene. Jarua pan Jawa Tengah Jawa Barat beda A jeung O Oh. surep tetapi tanahan nengi kang kaeka adida sapurwa kurang Yuna lanjut Jawa mah surep doto pitono hanengi kang kaeka adida sapurwa Raden Naryo Brotoseno Mrojo Morokononon Kolor Morosot Boololo ngan ai wayang kulit ngeunah lamun deungeunna teh bisa digoreng Jadi udah rodok. ai ceuk dalang kulit teh heuh pan sia suluhna cenah heuh rame teh aing jeung pamantep harita pasea Mungkin pas saya alah dipisah ku entus harita teh itu ai ceuk pamantep togog teh lanceuk Semar oh cek peki mantap. ai di Jawa Tengah mah Semar teh lanceuk togog Murukan. ngamek pamantep ka aing Oh. mana cenah argumentasina da sidik cenah di dieu mah togog teh lanceuk Semar Eta teh. di Jawa Barat mah Semar teh lanceukna lanceuk togog dungdeng tamung pada eleh Oh kepada eleh pas saya. pisah ku entus Macam tus. ieu cenah Pak Asep sareng pamantep ari pamantep kuninga cenah lahirna togog tanggal sabaraha poe naon ngahuleung teh kabeh tah mentong para saya cenah teh nyaho Aja kepada Semar naon. lamun teu dipisah ku entus aing gelut jeung pamantep aing Mantap. Anu Suroto memelong. Anu surat Alah, mah malaong ge. pikir-pikir heuh nya euy Udah merebutkan lu kitu atuh. model cepot pan bungsu nah di Jawa mah bagong Bagong. ai di urang mah cikal pan Cikal. makan bae teh soal eta mah anu penting mah visi misina sarua Oh, ada urang mah nepikeun visi misi atuh. ai di Jawa mah alok teh lalungu ai di urang mah cingceung alah Padi urang mah sinen itu mah waranggono sarua. hampuranya ya Sami-sami akang. da dina seni mah cek deh kalau kitu menang dikurangan menang dileuwihan Bebas. Visi misi we nu penting Alah. urang mah. ieu hate inget deui ke bapak Atuh pasti. seredet deui euy asa pondok pengharapan aing mah Pasti dah kakolot atuh akang. da kumaha atuh anu nyaah ka aing ti budak teh eta Akang bisa sagede kitu. malahan komo diancam moal ngahampura aloh oge Mulut. lamun eta jelema teh dihampura heula ku ridona hampura indung jeung bapak Ka eta inget. ka eta anu jadi keung aing Nu jadi berat ka urang mah. can bisa nyeun kahadean kalau jadi kolot teh euy Salilana ngaesekeun. moal mau bisa mulangkeun Kanyahin dong bapak mah pula. Ingat kayaknya ke Ustad Ayub mah apaleun malah Rasul oge Kumaha aya nu nanyakeun ya Kangjeng Rasul sumohon. aya abdi kudu ka saha cenah hormat teh ka indung Tuh sakali. teras ka indung teras ka indung Tilu kali. tilu kali Kainung mah. ya Rasul abdi cenah mulang tarima ka indung cenah diakod-akod cenah indung bulak-balik itu ka dieu moal cukup Moal ulukan teh. oh nyaan Nyong. sabab naon indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyeri na kalangkung-langkung rajen anak krungsing indung tara ieu pusing Cara arah. sanajan minang ngising kana samping Teu arah inung mah. teu arah disiksa indung ti mimiti sabulan 2 bulan 3 bulan UO disambung deui ku ngajuru maot Urang maot. buyang getih teh ngajuru teh lalawara nyerina Hei. biji teh orok dendam teh indung ka anak Teu. da teh dendam kana sok sugan diceket anakna teh Teu. kalakah disusuan Disuan ulah asih we cukup nyiksa ka indung sakitu henteu Teu. indung keur tibra ladang ngajuru nyeri gewewek mewe da ngising Lagi sih. bari lapar kolesen indung teh bari nyengir bere naon dibursakeun susuna da puguh rezekina di dinya song diasongkeun kana sungut orok
Soranyo dikenyot. Bari orok pacan wawuh ka indung. Sok di mana aya orok nu wawuh ka indung? Mimiti biji ya. Sugan gubrag ka alam dunya. Nyiki ka indung teh. Teu ban. Teu poin dinyaho-nyaho keun. Asaukeun susu teh goronyo bapana kieu tina dipan. Teu muruan. Paragi aing anu ngarebut. Teu muruan sugan ka orok. Alah. Coba lamun dikenyot ku Kang Wani bener teh dah. 3 tahun tadi lahunan. Buruk lahunan. Cukup ku sakitu? Teu nyapolakeun. Taman kanak-kanak SD, SMP, SMA, universitas boga gelar. Nagih indung ka anak ladang nyapolakeun? Teu. Teu balitungan. Nya. Pantes moal ngahampura ge aloh. Lamun teu dihampura ku indung jeung ku bapa. Bener? Bener. Atuh we Nepi ka disunatanana ayeuna. Nabuh wayang, padahal da teu nabuh wayang ge moal naon sebenarnya mah. Sebenarnya bener sunat ge Ngan lain. kulantaran ieu mah neuneun ka deudeuh nu nakanyaha kada jadi anak nepi ka kitu. Tapi ka bebeakan. Nya bari ditipu itu nu hajat teh ku dalang. Anu ake ditipu. Wayang dibawa deui, silen dibawa deui geus sok. Eta kuda darae ke ditipu lain. Alah, ampun deui aing. Dia rek dalang tukang tipu. Alah. Da ai ieu nyepitan teh ieu teh sunah Rasul. Sunah Rasul kan. Yen Kangjeng Nabi Muhammad teh kengeng pancen ti Allah teh turutkeun cenah tu Nabi Ibrahim, agama Ibrahim. Oh. Dina pabanyunatan da Kangjeng Nabi Ibrahim yuswa 80 tahun langkung. Oh, udah main di sepitan. Di sepitan. Bayangkeun ku sia jeung rabueuk jeung liat. Jeung geus rada bodas. Heuh. Dibayangkeun ka jelepengna. Bayangkeun ngajelepengna we deh. Bari urang Arab geus sok. Kebejakeun urang Arab menyelogodor. Benyang deh. Uratan. Disebut nage bogo. Urat puntu. Tapi nah cenah aya nama budak keneh di sunatanana. Naon teh masalahna? Cing naon tah? Nu jelas mah abeh tere cager. Ai budak di sunatan mah. Nah, make tere cager sarua berkolot lagi. Pecakan anu 40 tahun. Sunatan hese cageurna teh. Nah, make hese. Lila de cageurna teh. Karek kumapur karek saminggu ulin kaburuan batur. Aya awewe ngaliwat katempo bitisna dibayangkeun luhureun bitis yo pudeg-deg deh. Wah renyah deui teh. Getihan deui. Heeh. Ulin deui kaburuan batur nepo cangcut dipoe. Dibayangkeun jeroan cangcut. Yo pudeg-deg renyah deui. Wah, ira dipakena tuh euy. Heeh. Paingan lila cager teh. Pirage ningali cangcut soek. Kabogodan kolot pirage ningali cangcut. Teh nu sadarajat jeung Yunatan teh hiji ngeuretan kuku. Oh, ngeureut dua Ngurut bulu kelek. Tilu ngurut kumis. Nabung kumisnya 4. Opatna baok. Jorang. Nah, make jorang da baok teh ngaranna. Nah aing kudu disebut bihun. Tapi kan kedua. Oh, jangan dina bener. Di Kuningan mah ngaran desa baok teh. Desa baok. Kecamatan Kanyut. Kampung Sarkanyu jeung Sarkacang teh. Alah. Nah gitu nya. Orang teh atuh. Jadi hakikatna si horeng lain Yunatan wungku tapi syakur nu manjangan teuk-teuk. Ulah di antarana Saurang Yahudi ge osok ngurutan kuku. luat Cina oge osok. Cina osok ngurutan ieu ngurut kumis. Jadi syakur nu manjangan teuk-teuk. Oh. Pak Universalna
naon kagorengan nah kok gorengan banyangan gitu ieu mah aya tetangga goreng diomong-omong ka dipanjangkeun bayar bibir omongkeun ka anak urang jadi nyaho cukup we samet urangkeun ulah dibeja-beja deui kagorengan batur teh da proses jelema mah ngaliwatan proses ngaran-ngaran jelema dek eling mah proses teh kumaha we goreng ade borek goreng proses aya jelema panu rek maling tuluy ditajog bohehel inung syukuran nepi ka jadi tetulus nepi ka jadi eling pan nya tidak ditajog proses jeung ai milik jelema mah teu kitu bener hah naon milik jelema aya anu tina sangsara jadi beunghar aya anu tina beunghar jadi sangsara tuh memilikan jelema oh bener Kang teu bisa diduga-duga teu bisa tetangga dewek tetangga Kang karunya paribasa teh mah balangsa kirut neut teu paeh teu hos teh ini subuh datang poek teh isuk-isuk ini ngabeca tuh geuning aya pek teh kata barak truk itu ka mejer eta wujidna teh tuh nasib jelema nepi ka kitu silaka coba tuh musibah nah gitu benar teh bisa dikira inget deui ka bapak ye cepot lain teh ka puseur deui sastra jingga syah nah kadi sia kadi teuing nah harus jangan nyalukan cepot benar kan enak abdi nawa nengek dia ada dawala hei ari rek tiuk teh tuh ayo sungan teh lain gawir